Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, tepang deui sareng simkuring anu kadeudeuk kawanoh tur kanyaah sadayana pun sumina. Dina raraga Warta Warawiri News edisi Salasa 11 April 2017. Pamirsa, warta nu bade didugikeun nyaeta baso beranak anu kiwari jadi viral. Mangga sami-sami urang Bandungan ibar salam. Sampurasun ka sadayana mugia dipasihan kelancaran dina kahirupanana jeung kabungahan atuh nu satacana hayu urang dangukeun heula ieu lagu tahu buleun. Ieu ulah hilap like, comment, subscribe alpus ieu. Mangga selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, sawatara ibati sakuliah tatar priangan sejak didugikeun dina pidangan Warta Warawiri dinten ieu edisi kuliner Kaping 11 April tahun 2017. Pamirsa, sasarengan sareng simkuring pun Sena Septiana urang sasarengan Bandungan iber salengkepna. Sampurasun ka sadayana Kurang tepungan ayeuna radencangan simkuring dipasihan. Kumaha kabarna Damang? Alhamdulillah pangestu. Kumaha kanggo kakulangan teh programna? Ayeuna urang sasarengan ka ieu. Pamirsa, ayeuna simkuring sareng radencangan simkuring Rizka bade angkat ka tempat tujuan. Mangga dilajengkeun. Pamirsa sadayana hayu urang lajengkeun ulah tinggal naon cara sasarangan mangga kideuna hayu urang lajengkeun. Akhirnya simkuring sareng simkuring tas dugi di tempat itu yuk biasa tinggal basona agel bisa bisa tinggal untuk di baso saguna nya kita kinten tinggal pamirsa lebetna potong set Oh, aduh anakan pamirsa tinggal kayak tahu lebetna segala rupi aya. Diicip-icip heula pamirsa. Aya endogan oge nya. Enak Di jero ieu aya endogan oge. Pamirsa mun kitu pilih bade dongkap wae ka payu ka dieu ka tempat kanu dipayuneun garmen. Di dia dibuka tiap dinten mangga kesuntingan aja. Jadi salahnya besar. Pamil itu dia atau sering akan apa? Pamil tadi itu kenal bahasanya. Yang itu orang suka kita rumah sama enak. Iya nih, kami kamu masalah pengawas kabar itu kamu ibu tadi dipesan 15 menurut ibu kita apa namanya kamu pengawas menurut ibu tempat ibu mana nyaman kalau gitu nah warung pas saya nama
Mas Parjo. Asalnya Bapak dari mana? Bapak biasa meluangkan inovasi bahasa lama di kedai Bapak. Bapak biasa berinovasi kayak bahasa lama di kedai. Ini lihat di Google apa yang ada di sini. Di mesin gitu. Satu acara Bapak akan usaha naon? Oh, bakso. Menunya di basis sini. Kalau di tempat dia Bapak pas berapa lama kan? Di 2 tahun. Kami kamu ngadamel bakso beranak tetapi itu PC karena di bawah Ada wangi. pasukan ketahanannya tangan bakal juga mau bakso 2 hari. 2 hari memang terbiasa 2 hari kami kamu harga dengan harga bakso beranak di patok berapa harga Ininya terampil. Bahannya rada mahal kan soalnya kita mahal. Sebenarnya harga segitu agak murah. Soalnya kayak yang baru atau di roda-roda bahan bakunya bukan dari nasi. berapa ini harganya dari satu porsi bakso beranak? 25.000. Kalau buat keuntungan ini Pak, 10.000 atau berbulan itu berapa? Keuntungannya sabaraha? Buat semuanya gitu kan. Di kira-kira Antara 8 juta sampai 15. di tempat dia Bapak di kadang karyawan akan napi berdayakan keluarga jadi ini pesan keluarga dua tanggo kapayuna tanggo tempat dia Bapak kadang harapan tanggo kapayuna untuk tempatnya kemajuan. Tempatkan mas ini Jadi harapannya gimana dan tanggo kapayuna? kalau bisa cari tempat buat dibeli sendiri. Jadi di depan kita Bapak ngontrak gitu tanggo kapayuna mah hoyong dari tempatnya adalah langkung luasa. Kan saat itu kanggo Bapak atau ibu wakasna bentar ngarawasna bentar badeos. Pamirsa, warta nu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan warta kuliner dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang. Tungkul kajuput tangga kasadapan. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan Ais Pangampih sareng sadaya tim produksi Simkuring pun Sena Septiana sejak Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurip Sunda Sampurasun. Sampurasun ka sadayana mugia dipasihan kelancaran dina kahirupanana jeung kabungahan atur nuhun satacana hayu urang dangukeun heula ieu lagu tahu buleun ieu ulah hilap like comment subscribe alpus ieu mangga selamat